Kumaha tadi teh balkon rengsecan itu teh ngomong ke nu barat teh. Beres beres ngantarin sepeda sakadikna eta teh. Oh nya syukur atuh alhamdulillah. Lain tadi we peda baotoy naroskeun wae ka solmed mah meureun asa kaleumitan. Nya ari ayeuna ka mana untuk temong-temong we. Buka kemana nya? We, Geningan we, Panjang panjang umur kumaha nih bunga gitu. bunga pisan ieu mah. Wah hebat tuh naon manggih naon atuh. Ku kades rek diangkat jadi ieu jadi komandan. Jadi komandan. Komandan Limas ka mana? Komandan Hebat, hebat. Baotoy hebat. nya. Eleh aku mah pokoknya aku sorry. Gitu ge. Itu kueun. Geus lain CS Saya komandan. Nu kudu mah paling oge euy ngalieurkeun anak buah teh. iri ieu mah sirik. Gitu. Ah miseulis sengklekkeun wae. Sirik aku mah we. Heeh. Lain ka dieu teh we. Aku kades di cenah ka ditu cenah ka RW cenah latihan heula cenah ieu pidato tita pidato engke teh dinu pelantikan. Oh, ya heuh atuh kan meureunana jadi komandan mah atuh gagah atuh cenah ka ditu cenah ji ka RW cenah latihanna gitu. Ah, Kumaha tah we cara hari atuh bae pira oge tinggal pidato atuh. Pidato mah tilu we, kahiji bubuka, tah dina bubuka teh salam, kadituna obrolkeun naon anu rek atuh diomongkeun. babari Ya geuningnya. heuh atuh kade kudu gagah pas keur pidato teh. Wah, pokona masih moal ngerakeun opoy mah. Ah bener. Cik praktek heula bisi ngerakeun ke Bieu teh naon bieu teh bubuka, tadi bubuka teh salam terus kadituna ngomong naon rek diomongkeun, atur nuhun atawa naon gitu sip lah. Cik bisa henteu cik tingali bisi ngerakeun ke pandi ditu. Kieu atuh prage we meureun nu babari kitu mah nya. Heeh. Kieu we Teh heula Nah, tiga kawanah we. tingali. engko tadi cek RW kita buka jeung salam tuh. Omah kakanyong serius Itu mah rek jadi komandan di pidato karon kitu geura. Astagfirullahaladzim. Masuk buka teh, salam teh lain buka baju terus salam kikieuan. Buka teh urang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur ka Ibu Kades, kahatur ka Bapak BPD. Terus salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain salam kitu. wah ada RW tuh lain kita tadi ngomong Orang mah jadi cangcaya gitu. Jadi gitu teh. Kumaha rek jadi komandan rek gagah kumaha atuh pidato wae tuh geuningan. era atau kok akong lah Atuh kumaha rek jadi komandan teh. Kabetus mah kabetus we.